Sampurasun pamiarsa nu dipiasih ku Pangeran, pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamiarsa pribados ngaros bingah tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara Pani Ismanah ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Sate acana urang sadayana ngaguar acara Pani Ismanah ieu mangga urang nyuhunkeun roh anu suci masihan kakiatan ke urang sadayana. Nun Pangeran anu welas asih, abdi kumawantun dumuhus ka anjeun, nedasih pitulung anjeun, masihan hikmah ka abdi-abdi sadayana, sumpanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun dina kahirupan abdi sadidinten. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Pamiarsa panglenyepan dina danget ieu dicandak tina panglenyepan wasiat anu jejerna nyaeta milampah hirup anu bener dicandak tina Yesaya 32 ayat nu ka-11 dugi ka-17 atau nu janten ayat lulugunna dicandak tina Yesaya 32 ayat anu ka-17 anu kieu unggalna kulantaran unggal jalma milampahna bener, tanah teh bakal aman santosa sapapanjangna. Pamirsa aya hiji ungkaran anu dicandak tina bahasa Indonesia namun disundakeun anu kieu milampah hirup anu bener teh hiji dasar anu kuat kanggo ngayakeun hubungan anu sehat. Ungkara eta teh negeskeun yen hirup dina bebeneran dasar dina ngawangun hubungan anu sehat antar pribadi atawa antar hiji komunitas. Hirup anu teu bener bakal ngahasilkeun sikap anu palsu sarta hubungan anu bobrok jeung bakal mawa cilaka. Dina Yesaya 32 ayat anu ka-11 dugi ka-17 ieu Gusti ngingetan ka sing saha anu nebihan jalan bebenerana. Tah Yesaya teh diutus ku Pangeran keur ngingetan kaum Israel yen hirup anu teu dumasar kana kasauran Pangeran. Hirupna teh moal aya katenangan, moal aya katengtreman. Hubungan anu diwangun kudu teu sapuk sareng pangersa Pangeran bakal penggas jeung mawa kabinasaan. Hirup dina bebeneran nyaeta ngaluyukeun hirup urang sareng kahoyong Pangeran. Oge ngaubogaan hate anu peka jeung paduli ka sasama anu disabudeureun urang. Oge negerkeun diri ngalakukeun sagala pangersana. Sangkan hirup dina bebeneran dibutuhkeun kasadiaan mariksa jeung nanya ka hate terus-terusan, hate pribadi urang masing-masing. Nah hirup urang tos saluyu jeung ka manah ku Pangeran. Pamiarsa hayu urang ngiatkeun jeung negerkeun hirup sangkan bener dimimitian ku diri sorangan. Terus pangaruhan batur ku hal anu bener jeung positif disabudeureun urang. Ku cara kitu urang nyiptakeun hubungan nu sehat antar pribadi jeung lingkungan di mana hirup urang sapagodos sareng Pangeran. Mangga pamiarsa urang ngadeuheus ka Pangeran. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan yen anjeun parantos miwuruk ka abdi-abdi sadayana sangkan hirup abdi teh milampah anu laras. Nyalaraskeun sareng naon anu dipikahoyong ku anjeun. Auban abdi Pangeran pasihan kakiatan supanten abdi tiasa ngalarapkeun naon sanes kanten anu dipikahoyong ku anjeun dina kahirupan abdi sadidinten.
abdi teu daya teu upaya kakiatan asalna ti Ancil. Hatur nuhun Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Pamirsa, mung sakieu panglenyepan dina acara Pani Ismanah ieu, pamugi tiasa ngacentieunkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilapnya di like, di komen, sareng subscribe supanten seueur jalmi-jalmi anu terang Injil kasalametan. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.